Takut dulu di kumakan dah. Iya seleknya. Oh. Nah, atau awalian nih mau kudu dilas. Jelas. Dipatenkan. Iya ta, dulu ta, dulu. Oh. Iya kudu dielas, dipatenkan. Tadinya nah. Awalian deh. Oh nggak sekira lah sebenarnya. Kan iya resiko mun geus dielas iya pageuh tuh bisa dilandai. Kumaha? Justru eta ini pikiran lah lamun dilas. Kumaha tah? Aing nanya. Oh nggak jelas bae ge babari teh munculan eta di gurinda ku aing. Nek. Oh nggak jelas bae. Ulah nyalakeun kula nek dielas kurung. Ngaranna ge motor kolot dempo tahun baraha ieu mah. Segera dihadean. Ah bae geus. Mangin deh. Turun sih ka dia yo. Turun motor nah geblek lain dia na ai. Oh, itu bentes tuh ngomong turun. Aduh nu kompak ban, lain jubur dia aja. Oh, ada tak kompatan. Muka yang layo, kompakannya sakedang inu harap tang, setelah ngurus-urusan eta motor rombeng. Si bersabar dia motor karat gitu dulu. Tai bayo bantah harap setik ta. Sabar ke. Arangnya bangsai. Nu ada sih ta ngomong make ngomong motor karat-karat segala. Atuh jaman Ejek lah juna. atuh eka ejek ternyata antam mah. Gila beda doang motor nak. Kita mau motor gitu tuh di jero joknya ke aya tuh kabeli yo. Luang rombeng gitu yo. Belakang Den. Mau ya tepu buh dah ieu nage ngomongna. Lakon. Ya. Kemana? Harap. Aduh turun sip dusun lawat jadi nak dip eta ge kompak. Atuh jai jok, atuh jeung video kan gejok. Tah. Geus batas teuas. Reunah taban ke. Terus. Nek ka mana bayar heula? Nek Mentai mangin ge. Samet di ban hareup. Nah, Gisuk di menta. Menta. Ngomong mah sombong jadi motor karat. Atuh bayar tuh. bayarnya 50 gratis bae. Bae gisuk aing ketemu duit imah. Oh nanginjo motor ge berarti ya. 2000 perak teu ka dia. Dek dikodokan tak jero sampah. Jadi tah nama kesit. Atuh gagera nih naik nyokot duit yang sebalik ti ditu nyokot duit bayar ka dia. Zaman dong tadi. Tadi. Naon? Ulah ngomong bensin. Tama tukang ngakoak tama. Dia ge sarua. Tino. Asal tama mending cukup lah mending tuh kalau belikan es campur jeung buka tuh. Mana? Itulah. Itu kumaha dia tadi mau ngomongan Bang Suki. Itu mah Letik doang ya yang menta. Ngawer-wer bae es campur ke koin gantian sepiraha 5.000. Saya enak balik lah yo. Manta angin dan masuk ke koin gantian. Oh kan itu. Balik balik nabrak. Naik nabrak ke jembatan. Oh geus tadi ulang calang apa ya bayar. Oh geus, ngahutang aing mah. Wajar membuat hutangeun ge motor ge rombeng ieu. Kumaha beung dia de genti aing mah. Wajar nopan mah. Ngutang ge angin. Atuh dia mah deuleu. Melas. Tai beurit. Loba tuh. Bayar berapa? 25. Oh geus, angkat dah. Bayar nanya. Oh iya. Aneh aing. Usieunan dia teu dibayar ku aing tuh aing meliru jaker. Ku pamajikan dia can ditorogan duit 100.000. Geus aing rek balik awas. Ari itu rujak. Hah? Can dibayar. Atuh parkir heula kadinya tah. Oh geura.